Abdi Sinta Nur Amelia, murid di kelas 12 TKJ 2 di SMK Negeri Jatiluhur. Video kuring mangrupikeun tugas pelajaran Basa Sunda nyaeta carita pantun anu judulna Ciung Wanara. Kuring nyelundung ka Gusti anu Maha Suci, anu Maha Welas Asih tur Maha Uninga, anu ngagaduhan Asmaul Husna, anu gaduna alam sareng saisina. Bulu kukus mendung kamanggung nada papayung, padewata nada suka, kapohaci nada suci. Kuring rek diajar ngidung, nyahidung carita pantun, ngahudang carita wayang, ngelokakeun nyucuk laku nu rahayu mapai lampa nu baheula. Kuring ngabuka prawacana, pikeun muka lalawang daluang anu disusun ku guru urang sararea anu ngungsi ilmu sajarah keur waktu ngorana, anu resep kana warisan Sunda nyaeta anu ngaranna pantun Sunda tea. Saloba jalma anu wanoh kana warisan Ki Sunda, manjarkeun pantun Sunda mah geus daluarsa, geus lain zaman, geus beda zaman, tapina hanya saprak diguar ku guru urang. Lalaunan bari tatanya ka unggal jalma anu ceuk dirina perlu ditanya. Nya buahna daluang pantun Sunda anu ayeuna ku urang bisa dibaca, geuning teu mubazir syukuring teuing ceuk budayawan Sunda mah, sabab guru urang nyi ieu mah asalna ti Wetan, najan ti Wetan naha masket kana pantun Sunda nu urang. Ari urang masket henteu kana pantun Sunda, cak. Grup catur juru pantun ngaguar carita buhun, nu diteundeun urang samper, nu ditendun urang samper, nu ditunda urang ala, masih rambai caritana, eje lembok caritana. Agung pun sapun ka Maha Agung, kamanggung nada papayung, kuring rek diajar ngidung, nyangidung carita pantun, ngagurar carita buhun, ngahudang carita lana. Dapugu dapuring catur, mapatahan carita, molongpong jalan sorangan, timundi pipasinieun, dimana dicaritaeun, tetep mah dikahyangan. Caturkeun di kerajaan Galuh, anu ngaheuyeuk dayeuh. Waktu harita nyaeta Prabu Barma Wijaya Kusuma, anjeunna kaagungan permaisuri 2, nu kahiji Dewi Naganingrum, ari nu kadua Dewi Pangrenyep. Harita duanana keur kakandungan, barang nepi kana waktuna Dewi Pangrenyep ngalahirkeun budakna lalaki kaset jeung mulus, dingaranan Haryang Banga. 3 bulan ti harita Dewi Naganingrum oge ngalahirkeun diparajian ku Dewi Pangrenyep, orokna lalaki deui. Tapi ku Dewi Pangrenyep diganti ku anak anjing, nepi ka saolah-olah Dewi Naganingrum teh ngalahirkeun anak anjing. Ari orok nu saestuna diasupkeun kana kandaga dibarengan ku endog hayam sahiji. Terus dipalitkeun ka walungan Citanduy. Mirengeuh kaayaan kitu Sang Prabu kacida ambekna anu Dewi Naganingrum. Terus nita kilengser supaya maehan Dewi Naganingrum, lantaran dianggap geus ngawiwirang raja beda ngalahirkeun anak anjing. Dewi Naganingrum dibawa ku lengser, tapi henteu dipaehan. Ku lengser diselongkeun ka leuweung anu jauh ti dayeuh Galuh. Ari kandaga anu dipalitkeun tea nyangsang dina badodon tataheunan lauk ati jeung nini balangan terang. Barang asli jeung nini balangan terang neang tataheunana kacida bungahna menang kandaga teh. Leuwih-leuwih sanggeus nyaho yang di jerona aya orok lalaki anu mulus keur kaset. Rancangna budak teh ditawu di pangku, dibawa ka lemburna nyaeta lembur geger sunten, sarta diaku anak. Cocapkeun budak teh geus gede, tapi masih keneh can dingaranan. Hiji poe budak teh milu ka leuweung jeung Aki balangan terang. Ningjo manuk nu alus rupana nanyakeun ka Aki, balangan terang ngaranna eta manuk. Dijawab ku Aki teh ngaranna manuk ciung. Tuluy ningjo monyet dinanyakeun deui ngaranna. Dijawab deui ku si Aki eta teh ngaranna Wanara. Budak teh resepkeun kana eta ngaran. Tuluy bae menta supaya manehna di ngaranan Ciung Wanara. Asi jeung nini balangan terang setuju.
prajurit pamuda anu kaset sarta gagap pilih tanding ari endokna tea disilengleungan ku Nagawiro ti Gunung Padang nepi ka megarna. Ayeuna geus jadi hayam jago anu alus turut pikalucueun. Dina hiji poe Ciung Wanara amitan ku Aki jeung Nini Balangantram sabab rek nepungan raja di Galuh. Inditna bari nyeleh hayam jago tea. Barang nepi ka alun-alun Antok jeung Pati Prawesi katut Pati Pragading. Minggu Ciung Wanara mawa hayam jago eta dua pati ngajak ngaduk hayam ku Ciung Wanara di layanan. Ruk bae hayam teh diadukeun. Hayam Pati eleh nepi ka paehna. Pati dua ngambek. Barang rek ngarontok. Ciung Wanara ngeleungit. Dua pati buru-buru laporan ka raja. Hari Ciung Wanara panggil jeung lengser terus milu ka karaton. Nepi ka karaton Ciung Wanara ngajak ngadu hayam ka raja. Duanana make tandon. Lamun hayam Ciung Wanara eleh, tandonna nyawa Ciung Wanara. Sabalikna, lamun hayam raja nu eleh, tandonna nagara sabelah. Sarta Ciung Wanara baris jenengkeun raja tur diaku anak. Gapruk bae atuh hayam teh diadukeun. Lila-lila hayam Ciung Wanara teh kadeseuh terus kapaehan. Ciung Wanara dibawa ka sisi Cibarani di mandian nepi ka elingnya. Gapruk diadukeun deui keur kitu datang Nagawiro ti Gunung Padang nyurup kana hayam Ciung Wanara. Sanggeus kasurupan Nagawiro hayam Ciung Wanara unggul, hayam raja eleh nepi ka paehna. Tuyu jeung jangjina Ciung Wanara teh dibere negara kulon. Dijenengkeun raja sarta diaku anak ku Prabu Barma Wijaya Kusuma. Hari negara anu sabelah deui beulah weta hidikeun ka Haryang Banga. Ku kabinekasan ti lengser Ciung Wanara disapa tepang deui jeung indungna nyaeta Dewi Naganingrum. Lila-lila reka perdaya Dewi Pangrenyep teh kanyahoan ku Ciung Wanara. Saterusna atuh Dewi Pangrenyep teh ditangkap sarta dipenjara dina penjara besi. Haryang Banga kacida ambekna basa nyahoan nya indungna geus dipenjara ku Ciung Wanara. Der atuh tarung aya nu eleh sabab sarua sakin. Tapi lila-lila mah Haryang Banga teh kadeseuh ku Ciung Wanara. Haryang Banga dibelangkeun ka wetanan Cipamali. Harita kaayaan Galuh jadi dua bagian teh. Kuloneun Cipamali dicangking ku Ciung Wanara, ari wetanana dicangking ku Haryang Banga. Pun sapun ka Sangremuhun, pun sapun ka Maha Agung, paralun ka para karuhun, nubihari Mangkawidi, kabujangga hampurana, bisi gantar kakaitan, bisi tali ruruhitan, nempu rujuk nyorang cugak, panginglarkeun, pangmusnahkeun, lastari anu dipamrih, cak tepi ka dieu. Hatur nuhun.